ila muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. Halaman seberapa? 76. Asyhadaka eta summa bayana dzalikal makna. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bayana tuluy martelakeun musannif dzalikal makna kana eta makna biqaulihi kalawan dawuhan musannif asyhadaka geus nyaksikeun Allah ka anjeun eta jalla tegasna pertera Allah liqalbika kana hate anjeun fasyahadtahu maka nyaksi anjeun ka Allah ala hasabi qadrika netepan kana ngitung-ngitung darajat anjeun min qabli ayyastashhidaka tina samemehna nitah musyahadah Allah ka anjeun ayat tubuh tegasna nyupri Allah min kati anjeun antashhada kana yen nyaksi anjeun bi adamatihi kana keagungan Allah wa jalalihi jeung tegasna kana keagungan Allah bi zikrika ku elingna anjeun wa ibadatika jeung ku ibadah anjeun fa inna zikra mangka sanyana eling wal ibadata jeung ibadah eta syahadatun panyaksi min kati anjeun eta syahadatun nyaksi min kati anjeun di azamatil ma'budi kana agungna nu diibadahan wal mazkuri jeung anu dipikaingan wa tirapun jeung aku biwahdaniyatihi kana nunggalna Allah panatokot mangka ngucap bi ilahiyatihi kana sifat ilahiyahna Allah ay bima tegasna kana perkara ya dulu nuluhkeun itu ma ala uluhiyatihi kana sifat kapangeranana Allah naon ad-dawahiru pirang-pirang anggahota awil jawarihu tegasna pirang-pirang anggahota ad-dahiratu anu dahir wa hadza ta'ri qaul eta rajiun balik lisani kanu kadua wa wa ritusani eta al-istishhadu mardih musyahadah wa qaluhu sareng dawuhan musannif wa tahaqqaqat sareng nyatakeun bi ahadiyatihi kana nunggalna Allah nan al-qulubu pirang-pirang hate was-sarairu jeung tegasna pirang-pirang sir rajiun ari ieu qaul teh eta balikul awali kanu awal wa huwa ta'ari itu awal eta al-ishhadu nyaksi ka Allah wa yahtamilu anna manadzalika sekitu bakal dibahas. Kiai musannif ngabahas hikmah anu ka-246 sakantenan ieu dawuhan musannif teh ngajelaskeun anu hikmah samemehna cekamari teu pati-pati zikir kecuali timbul tina hate nu musyahadah atawana tafakur kemarin tah dijelaskeun anu kamari teh ku ayeuna kumaha basana musannif asyhadaka geus nyaksikeun Allah ka anjeun ayat jalla tegasna pertela Allah liqadika kana hate anjeun pasyahadtahu mangka nyaksi anjeun ka Allah ala hasabi qadrika tetepan kana ngitung-ngitung darajat anjeun min qabli ayyastashhidaka samemeh Allah nitah musyahadah ka anjeun di dunia Allah teh nyuprih kana hate anjeun kudu musyahadah ka Allah
di dunia ayeuna. Tapi sebenarnya Allah nyaksikan hati anjen memeh ka dunia karena nyaksi ka Allah. Jadi nyaksi anu kadua teh pikeun nyatakeun nyaksi anu kahiji. Nyaksi di alam arwah teh kudu dibuktikan panyaksina ayeuna di alam dunia. Nalika ruh geus ngahiji jeung jasad. Tadi mah rame hungkul nu matak ditaros di alam arwah. Manusia teh alastu bi rabbikum. Nah aing teh lain pangeran aranjeun bala sumuhun. Nah kabeh rohani nyaksi ka Allah musyahadah di alam arwah. Tapi musyahadahna ngitung-ngitung darajatna. Kumaha darajatna? Pan beda-beda darajatna musyahadah ge. Aya musyahadah dina maqam wasilin, aya musyahadah dina maqam arifin. Musyahadah ge. Aya yang disebut musyahadah teh tajalli asma wa sifat. Tajalli af'al, aya musyahadah teh anu geus tajallidat. Beda deui musyahadah. Ngaran musyahadah mah nyaksi sir eta ngaranna musyahadah. Ta Allah geus nyaksikeun kana rohani anjeun ka Allah sameme anjeun titah musyahadah rohani anjeun di dunia sanggeus ngarangkep jeung jasad dunya. Jadi migawe nu engagement teu kudu sulit sebenarnya. Kuning cenah kuring ayeuna teu musyahadah. Pan musyahadah aslina hate aslina. Kunaon ayeuna teu musyahadah? Nah, jawabanana kahijab ku kakuatan syahwat nafsu. Nah, itu jawabanana. Aslina hate, aslina sir musyahadah. Aslina hate nu pangjerona qalbu ruhu sir. Hate kene sir ge. Aslina hate musyahadah ka Allah. Tapi nalika ieu jasad geus aya di dunia jadi teu musyahadah. Kunaon? Kahijab musyahadahna sir ka Allah ku kakuatan syahwat nafsu nu nyangkaruk dina hate urang. Cik aya ulah syahwat nafsu na hate urang. Tong dijawab rasakeun. Rasakeun. Kumaha syahwat nafsu dina hate beda. Aya kekuatan nafsu nu cicing dina otak beda. Aya kekuatan nafsu nu cicing dina hate. Lamun kekuatan nafsu, syahwat nafsu, ya geus anu aya dina otak cenderungna kana perkara nu aya di dunia. Hayang motor nu alus. Eta syahwat nafsu nu aya dina hate, dina otak. Hayang sawah lega teh. Mung gitu. Duit anu 200 jeung nu 300 mending mana? Jadi cenderung kana duit anu 3. Nah, eta kekuatan syahwat nafsu di dina otak. Jadi kulantara otak mah kana perkara nu aya dimiliki di dia. Imah weto, motor alus, mobil alus, rupa yang kasep, baju anu alus, bener. Duit yang loba, sawah yang lega, wah jeung sabadawana. Lah lamun syahwat nafsu na otak cenderungna kana perkara nu aya di dunia, geus kitu lah. Eta kekuatan syahwat nafsu. Tapi lamun kekuatan syahwat nafsu geus aya dina hate, tah beda. Eta mah cenderungna kana anu bangsa maknawiyah. Cenderungna kana ilmu, cenderungna kana inkisab, cenderungna kana naon? Kana bangsa maknawiyah ya. Kana bangsa ma'ani, kana bangsa sajeroeun alam mulki. Yang surga eta kekuatan syahwat nafsu nu aya dina hate. Da ari hate anu geus teu dikuasai ku nafsu mah dina yang surga, hayang sate meunang ridho. Naon sabna? Betah saja di surga mun Allah ridho. Amun Allah teu ridho di surga betah mah. Oh.
urang di bare dahar nu anu marena teu ridoeun. Di mana gua? Sok sia dahar, ngan aing teu rido geus nya. Malimat mah. Beda anu tujuan kana ridho Allah jeung ka surga, beda. Ka surga mah syahwat nafsu nu aya dina hate. Eta bangsa mana? Hayang inqisab, zikir hayang hiber, niup cager, dengan karomah. Cenderung hate hayang karomah, ngadoa hayang ijabah, timbul tina kekuatan syahwat nafsu nu aya dina hate. Matak jadi hijab. Matak cek tadi aslina hate nyaksi ka Allah waktu di alam arwah. Nah di ka dunia jadi nyaksi. Kehalangan kunaon? Ku kekuatan syahwat nafsu. Maka kalau disebutkan tarekat teh hakikatna taroki jeung suluk. Hakikat taroki jeung suluk teh mujahadatun. Namun orang merangan nafsu syahwatna lebih ka lemah. Nah, eta geus nepi ka Allah. Jadi geus daya hijab. Lamun syahwat nafsu na hate geus leungit, hate bisa terjadi ka Allah, nyaksi afal Allah, nyaksi sifat Allah, nyaksi kana Allah. Kunaon ayeuna teu nyaksi? Nah hate pinuh kene syahwat nafsu. Atau lu jadi hijab kan? Kekuatan syahwat. Mata pangbadagna fitnah nafsu. A'zamul balaya an nafsu. Pangbadagna balai nafsu. Jangan manu dibalaian nafsu. Aduh, pangribu. Matak nikmatul uzma al-khuruju anin nafsi. Nikmat panggedena urang hate bebas tina kekuatan syahwat. Nu disebut perang hakikatna ngalawan nafsu. Nu disebut salamet hakikatna salamet hate tina perbudakan hawa nafsu. Sama. Hari datang bulan Safar, geus rebo kasan teh sok sieun geuning. Bener, lebih kanyangan jimat kaajengan. Sabab cenah Allah narebo kasan nurunkeun panyakit 360 rupa panyakit. Adunya. Walah nunyangan jimat. Nu maca surat Yasin rebo kasan di arinum. Balas naon? Hayang salamat tina penyakit nu diturunkeun Allah. Ke apa datangna Pak dan datangna pitulung Allah di mana sih? Nalika hate urang jamu ka maca doa dibaca salat hajat salat tapi jamuna eueuh dina hate. Orang nepi ka urang. Mata kuasa salamet dirinya. Ya, salamet bebas salamet hate tina perbudakan hawa nafsu. Lain teu kakeunaan ku panyakit. Keun datang panyakit ngan dina gering Allah mere sobar. Kekuatan syahwat nafsu teu bisa nguasai urang. Atau bisa jadi teu keuna panyakitna ka urang eta salamet keneh. Itu tapi hakikat salamet bebas hate tina perbudakan hawa nafsu. Nalika teu kakeunaan eta penyakit cager bari bebas hate tina perbudakan hawa nafsu. Nalika kakeunaan gering ngan bari gering hate bebas tina perbudakan hawa nafsu. Nu gering salamet anu cager salamet. Ulah keuna kanu cager teu salamet nu gering teu salamet. Kakeunaan ku panyakit teu bisa sobar, salamet tina panyakit, ulin jauh lain ibadah, kalah ngajauhan Allah. Eta teu salamet duana lagi.
Jadi nu mawi dohir aslina eta hate karena kahijab naon ku kakuatan syahwat nafsu. Mata kurang kudu apal kana ilmu bebersih nafsu itu bebersih akal bebersih hati tina nafsu itu kudu apal jalan wusulna hati sanggeus bersih nafsu ka Allah. Di bersihan heula hatena sanggeus hate bersih tina nafsu tuluy kumaha taroki jeung suluh ka Allah. Sabab lamun hati kotor ku syahwat nafsu moal bisa lempang ka Allah. Bodo-bodo mung sing hayang ge moal bisa. Namun sebenarnya hatena seolah-olah diringkus ku syahwat. Namun suku diringkus bisa lempang kan? Mau hayang aing teh ngaji, tapi tadi kenepi moal bingung. Wah, sabab diringkus kan eta. Ada nu geus pecat mah pangringkusna nepi. Nu geus pecat mah pangringkusna. Nah jadi urang teh ku Allah Ta'ala diparentah musyahadah ka Allah di dunia teh di dieu. Ayeuna rohani jeung jasmani. Rohanina nyaksi ka Allah. Sanggeus ngahiji jeung jasmani aya nu nyaksi, aya nu teu nyaksi. Ari cek bahasa sederhana mah kieu ya. Di alam arwah manusia ditanya ku Allah. Aing teh pangeran mana lain? Sumuhun Gusti pangeran abdi. Kabeh manusia ngaku pangeran ka Allah. Sing kafir sing naon. Dilahirkan ke dunia iya manusia jadi dua golongan, aya ashabus simal, aya ashabul yamin. Ashabus simal golongan jalma-jalma anu laku lampana teu sesuai jeung pengakuan ruhna teu mangeranan ka Allah. Ashabul yamin nu sesuai jeung pengakuan ruhna musyahadah, jasadna ibadah. Ashabul yamin disebut ashabul yamin dina Al-Qur'an karena rek ngeunang catatan amal ti ulah katuhu. Engke nya di mahsyar ya teh golongan beja ti batur. Lamun engke buku teh dibikeun ti belah kenca moal salah ka neraka ulah geus kitu gampang. Di bejaan ti ayeuna. Lamun dibikeun ti ulah katuhu salamat disebutna ashabul yamin. Ta eta nu hatena musyahadah jasad badana ibadah. Aya nu ibadah tapi itu musyahadah. Eta ashabus sema kene ka ashabus. Sabab kakara zikirna jasadna hungkul, ari rohanina can dikir. Atau mau selamat, bisa ada sama kamu. Anu ibadahna tasammuh wajar sum'ah, mau musyahadah. Mau selamat, dah hatena tu musyahadah. Mata anu ibadah bari hatena tafakur atau musyahadah itu hatena teh tafakur jeung musyahadah bari jasadna ibadah. Eta ti golongan ashabul yamin. Ashabus simama ibadah ngan hatena teu tafakur acan komo musyahadah. Urang asup pada tafakur mah. Kira-kira na mata dina salat dina ibadah minimal tafakur. Pun teu tafakur acan itu mal bisa nepi ka Allah. Sabab lempangna hate teh dibasakeunana tafakur. Lempang hate ka Allah, tafakur mimitina. Sayrul qalbi fi mayadinil agyar. Lempang hate di makhluk tapi pikeun ka Allah. Ta eta tafakur. Odi ko dituma geus nepi ka muka sapa, geus nepi ka jamu. Eta mah geus lempang kabeh ditu jauh. Jadi langkah pertama pikeun hate dina ibadah teh kudu aya tafakur. Mun eueuh tafakur acan eueuh hargana. Ibadah teh.
kumaha cenah eling. Oh, disebut eling teh saum tafakur, menyaya tafakur teh eling. Aing keur mikiran mobil tapi teu inget kan mobilna. Kuwi tidak eling ka Allah, tuluy lompang menuju Allah. Mata eling nu panghandapna tafakur. Itu eling nu panghandapna teh. Keun bae urang lempang di makhluk hate mun can bisa ninggalkeun makhluk, tapi kudu lempang di makhluk teh keur lempang menuju Allah. Nah gitu, keur lempang menuju Allah. Ayeuna di titah musyahadah urang ku Allah. Geus ngahiji jasad jeung rohani di dunia di dieu. Tapi ya waktuna geus nepikeun balik. Tah, geus nepikeun balik. Eta teh ti mimiti urang ti hadrat ahadiyat nepi ka balik teh salapan tahap. Hadrat ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam jisim. Bisa alam misal, alam jisim. Itu. Bisa alam jisim, alam insan, alamul insan. Lahirnya kadina alamul insan kamil. Balik be alamul insan kamil mukamil. Salah apa? Tadi disebut waladun salihun teh ti ahadiyat tapi kamu kamil salama. Dia mau ke ahadiyat di Allah, ke di alam arwah di Allah, di alam misal di Allah, alam jisim di Allah. Lahir ka dunia ya Allah kene dejen ka taklif. Eta pas balik malaweung teh. Akhirnya tak disebutna sya'ul khotimah. Manusia sya'ul khotimah teh dina palebah balik ka maut teu eling ka Allah. Teu zikir ka Allah. Jasadna rohanina. Kan dari mana sya'ul khotimah sekali dahir mah tungtung hirup. Tadina jamurau tungtung hirup, tadina alus tungtung hirup goreng. Tungtung hirup teh engke di mana maut lain eta. Sekali hakikat mah tungtung hirup mati balik lebih ka maut. Mata ta'rif waladun salihun teh ya cek ahli hakikat. Keluar ada polis etiknya. Cek ahli hakikat, awaluhu fillah wa akhiruhu fillah wa ma bainahuma fillah. Eta waladun salihun teh. Lain budak tu sok mere udud. Pada baliknya masuk mere udud dicape ku bapana waladun salihun. Padahal salat ieu tara. Kada ya. Bisa orang mere itu cenah soleh, kan? Di mana boga nu soleh masuk mere. Ingat. Di mana boga sok mun keur boga teu mere lain sok. Ah, eta gampang. Waladun salihun. Wa akhiruhu teh mana? Eta tidak kamil mukamil. Bagaimana? Musyahadah ka Allah, mukamil nyampurnakeun bisa jadi guru mursyid. Memeh balik geus bisa ada. Lebih ke balik bisa ada. Pada aslinya bisa ada, memeh balik mana? Tanggung jawab Allah kene eta. Jadi ti hadrat ahadiyat nepi ka insan kamil mah tanggung jawab Allah. Cara taklif. Sanajan geus ka dunya. Ngiji jasad jeung ruh, ngan aya waktu taklifna. Engke geus balik taklif, eta baru anu wa akhiruhu. Jadi urang teh keur ngajalankeun wa akhiruhu. Cik ayeuna urang geus balik di Allah atau di mana? Jasadna eling ka Allah, hatena eling ka Allah musyahadah. Ari jasad eling ka Allah ibadah, sah sederhana begitu. Lamun hatena musyahadah jasad ibadah wa akhiruhu fillah eta waladun so. Matak budak dididik ti leuleut sida nyahoan Allah. Memeh balik ke geus nyahoan Allah. Itu. Ulah urang kakara balik neangan, tapi kecuali anu geus kagok kaliwah. Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu walaupun 1 detik sebelum mati. Ingat tak tadinya tidak ada istilah terlambat. Tidak. Sanajan aing elingna geus gering ngaji bari gering. Gitu.
Ayeuna perjalanan nepi kana musyahadah aja. Ali titah musyahadah, untuk begitu wae jalma gubrak ka dunia langsung musyahadah. Keur salikin mah aya proses. Disalikin. Beda deui keur majdubin. Kemari kan kabagi dua. Ahli Allah teh aya majdubin, aya salikin. Kan majdubin mah Allah dipikir-pikir teh mah langka. Jadi ari nu langka mah dianggap teh aya we lah kitu nya. Nazil kal Adam. Nu langka mah seperti eueuh. Batur ge aya anu psikolog kubra musyahadah. Ngan angka aya. Saroh Fir'aun ge jadi kekasih Allah orang cicing sugan jadi saroh Fir'aun. Ulah nu umum Ari nyarita mana adat nu umum. Berarti orang bicara mah bicara salikin sanajan aya majdubin. Di mana urang geus nyaho aya salikin tapi ulah ngahinakeun ka naon ka batur. Naon sababna? Aya nu majdub. Bisi urang tukang dikir ge usul nama eleh ku batur. Aing sok ngaji. Wah, guru lebih tertereh aing lebih. Si eta mah terang ngaji. Hebat aing. Ulah. Naon sabna? Aya majdubin. Eta mah teu ngaji, majdubin mah langsung diberi laduni ku Allah. Dosa dihampura, gubrak laduni, usul. Ngunah bener sih. Ngan langkan gitu teh, langka. Nu seseur lemah naon? Salikin mah ya proses. Nepi ka musyahadah teh paling saeutik ngaliwatan 7 tahap. Ya tahapanana nepi ka musyahadah ya. Hiji ilmu. Jadi aya tahapan ilmu. Namun can boga ilmu ulah mikiran musyahadah terlalu pagi. Ngaji getara geus mikir musyahadah salah terlalu pagi. Hiji ilmu, 2 amal, tahapanana ya. Katilu laduni, ilmu laduni. Kaopat mukasafa, kalima pana, kagenep musyahadah. Dan musyahadah ya 2. Musyahadah dina maqam wasil, aya musyahadah dina maqam arif. 2 musyahadah. Mata anu tadi 7 cekolot baheula hayang nepi ka Allah sia kudu ngaliwatan langit 7. Nanya kita teh. Eta teh perjalanan ke Allah. Jadi musyahadah ya 2, musyahadah dina maqam wasil, musyahadah dina maqam arif jadi 7. Ari poe seberapa? 7. Kada 8 balik deui. 7. Nepi ka Allah meliwat langit 7 nu bieu. Eta teh disebut langit teh sabab nanya teh luhur, langit teh luhur. Jadi salureun, amal salureun ilmu. Itu laduni saluhureun amal. Ayana. Artina saluhureun mana? Wujudna sanggeusna eta. Ayana amal sanggeus matak ali ilmu olah bitakdim. Neangan ilmu heula kakara aya amal. Lamun ilmuna amaliyah. Ilmu amaliyah aya di mana? Di guru mursyid. Loba santri teu bisa amal karena guruna teu mursyid. Atawa santrina salah niat. 2. Kasalahanna mah 2. Ngan eta. Amal ilmu heula gitu. Kaduaan amal. Mata lamun santri geus menang ilmu berusaha amal. Diajar ngamalkeun Al-Fatihah. Penting maka karena di bebenyokeun jadi wali santri. Mana yang jadi wali? Aya nu belat bisa, nu pakir bisa. Teu kudu beunghar, teu kudu pinter. Asal ngaliwatan 4. Tong campur jeung nu teu berfaedah, ujelah disebutna. Lain kudu ini kabuha, teu ngurus anak pamajikan. Orekna aku ujelah saiki. Nyingkah tina lingkungan teu alus. Cicing dina tempat nu steril tina virus akidah jeung akhlak.
Nah, gitu. Kalau mau dikira-kira imah di Tegal judi pina jual murah-murah. Coba bisa sahebatna didikan, lamun lingkungan goreng. Mata ilmu ngeliwatan anti lu tahapan belajar teh. Imah, madrasah, ba'ah. Imah indung, guru di imah indung. Mata al umum madrasatul ula. Tak bawa majikan kudu boga ilmu. Padahal bisa ngadidikan kurang. Mis aya dasarna ti imah ge. Mata imah, madrasah, guru mursyid. Tulina naon? Ba'ah, babaturan lingkungan. Petak anjeun rek maju atau rek mundur hirup teh. Beuki kolot beuki pinter atau beuki belegug, beuki beungar atau beuki fakir. Jawabannya dengan dua. Hiji tong salah ngajadikeun guru, kadua tong salah milih babaturan, hirup maju terus. Nu bodoh beuki pinter, lemah iman beuki kuat, fakir beuki beungar. Syaratnya dua. Lu goreng beuki bener, no gendul ibadah jadi daikan. Syaratnya dua, guru namur si tong salah nangtukeun guru, ngajadikeun guru tong salah milih babaturan. Pilihan babaturan eta teh ba'ah nu tungtungna. Bi'ah macana beunang. Rek cakrona, rek cukrona, rek jirona. Tanggal gaji albiah ulah. Nah gitu kan. Maka sanad ge kudu diartikeun heula. Boga sanad tapi teu mursyid. Bener. Ieu teh anu budak. Artina sanad teh Kang mursyid. Jadi ti mursyid, ka mursyid, ka urang ka mursyid. Ari ngaos teh teh ijazah kan. Lu sok baca. Eta kara ijazah. Ari kitu ayeuna lain ijazah. Mata kanu ngaraji mah teu kudu minta wiridan, wirid nu sok guru diwiridkeun. Bisa. Anu tara ngaji teh bisa moal nyamung. Moal nyamung. Minta wirid cenah Kang rek rumah tangga, wirid mah loba. Geus baca alam hasroh ya, 11 balik. Istighfar heula we 111 baca. Terus gampang tong leangan hijib. Lu tong hijib. Harus mana hijib jeung Quran sih? Batur mah ke hijib sate guru mursyid hijibna usul. Itu lamun rek ngitung kalimat nah anu lebih halus daripada Al-Qur'an. Ini alam nasrah jeung hijib. Nu pentingna lain alam nasrah jeung hijibna, jam'una ieu kan. Jam'una nu mah. Jadi ari bahasa doa teh, bahasa amalan teh eta teh mun dina bedogna sarangka. Jadi bedogna mah jam'una hate ka Allah. Ari sarangkana heran disemir luis bedogna leungit. Bedogna leungit sarangkana halus. Hayo luas luis kalimah. Maluas luis lapad dina hijib atawa naon ieu teh. Aya sanadna hijib si anu batu mursyid urangna teh. Teu beungi guru mursyid teh nyambung atuh. Paya disebutan sanad ti anu apa aya ki guruan ka dia. Lain gitu. Di sisi ieu ngaguru ka dia. Ieu sih ieu geus ngaguru ka dia jadi mursyid teu. Mun lain mursyid tong diguruan sareng guruna mursyid. Tangtu ada kesalahan naon? Salah niat, lain salah guru. Pan dua kesalahanna salah ngajadikeun guru, salah nih. Nah, gitu kan kadenya. Geus ya anu tereh mati urang ka guru ka Allah. Lawan maca aya hadiah ge 100 kali hadiah. Betul-betul dia akan jeung Rasul ka guru geus gitu. Sama ya guru urang ti Rasul langsung mursyid. Itu kudu disebutan ke anu. Maka di tasawuf aya jangan ambil ilmu dari orang yang tidak punya guru. Punya guru tapi tidak punya sanad jika dia.
di mursyid sadadeng teh. Dan payasana ngaran unggul. Tapi saya tetap jadi mursyid di guruan kurang. Saya mah lamun anu santri teh jadi mursyid mah padahal guruna mursyid, nog mah kacing calang gitu. Guru mursyid manehna teh jadi murid sodik. Pasok negara kacing calang tara. Arah. Kurang di guruan. Salah, guru na usul, murid na usul, di guruan kurang dia mah usul. Saetan bener lah. Lain silsilah guru sebutan teh. Bulan teh apa guru aing kan ti Allah. Dan sabna usul ka Allah. Daripada guru si Allah. Lebih ka manehna nyawa naon teh? Henteu, pegat sanadna. Artinya sekarang. Besok tulikan tadi. Jadi ayat 7 sab ilmu, amal, mata kudu berusahaan amal. Lebih ke bargang awakna betul balas diajar amal. Raibu. Lebih ke hulang-hulang hidup seperti bunga. Punang aduh aing amal. Hese. Fungsi bingung pada tuh bisa amal. Osok bingung tapi mun melak pare kurang wae bingung. Itu bisa amal fungsi bingung. Tepati yang sering. Eta aing hese seteuing. Ulah kanu jauh-jauh. Bulat tajali aing mu corona gitu bisa ampun. Salat mah salat tapi da nyaho mu corona teh bener asa teu boga salat. Ulang aing teh hirup teh. Kata Gusti teh mun teu ngahampura mah kana salah ibadah abdi cilaka. Atak sok maca tas Jumatan ilahilas tulil firdausi lalu dibaca 7 balik itu teh wali kutub jadi tulen. Maot bakal kawa iman Islam. Man ka dieu lakeun sok anu ngabid'ahkeun ilahilas tulil firdaus teh. Jadi santri terpeti maca daerah. Doa diplomat ilahilas tulil firdaus ya. Nah, wala aqwa ala naril jahi. Ngaku abdi teh di surga sabab ibadah terikeun usul. Ibadah terikeun bener. Ari ka neraka teu kuat. Ci sok lawan cing gitu. Doa di pelok mah. Kamu hayangan teu boga duit. Bebeja kan hubung ngarsugana di ongkosan. Seperti itu kan. Eta teh pengakuan jalma anu geus nyaho ilmu can bisa amal. Gusti apal salat teh kudu musahadah. Tapi tedekeun bisa musaadana salat teh mun teu dihampura mah ku Gusti. Yakin kana neraka moal hanyat-hanyat tiru. Tapi da mun kana neraka teu kaduga Gusti. Tuluykeun ngaduana. Artina teu kaduga teh atuh abdi teh paparin musaadah ngaretong kana neraka teh kitu. Baca teh ilahilas tulil firdaus tapi kudu jeung hate. Apal artina? Mau gitu mau dibaca ngan teu nyaho hate kos monyet ngagugulung kalapa. Itu udah apalnya. Terus lah tina ilmu diajar amal. Mun geus budak amal encan tepi kana tujuan. Weda geus bisa amal kalau ilmu asa hebat untuk encan lepi. Usaya laduni can, lamun can mere laduni can tahap katilu. Tina ngamalkeun kana ilmu teh Allah ngawurukan rohani urang laduni. Mata tiap amal paham ilmuna, da ku Allah diurukan. Itu tuh bisa nyaritakeun mah lain ilmu lisan, ilmu laduni mah ilmu sir, ilmu haqaiq. Pan kamari ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Opat. Ilmu laduni mah lain ilmu ibarah mah bisa diceritakeun ku lisan, hate paham. Allahu Akbar, tajalli akbar Allah itu bisa nyaritakeun. Tapi paham nyaksi kana akbarna Allah. Mata salat replay. Mesti ingat kana salat, tapi salat benar. Ada orang mah ingat kana salat, tapi salatnya lah. Refleks betul lah. Kumaha tuh? Refleks seperti nyupiran. Nyupiran sok ditempuhan bam nincak kana ka mana? Ban tara dikurang rasa ka dieu nincak ka dieu. Nah sholat gitu Allahu Akbar kabiro itu kudu di nyata-nyatakeun
Daukiah langsung didinya karena naon? Karena ilmu. Daukiah dina ilmu hakikat berarti tajalli kana akbar Allah. Turuk Allah bisa tajalli teh. Lain ladang nalar, lain ilmu lisan, lain ilmu ma'kul, lain ilmu mankul. Ilmu mankul menalokatan dina kitab. Ilmu ma'kul ditalar. Lain ladang nalar ini piwuruk Allah. Datang laduni itu. Sanggeus laduni tuluy kumaha? Makrifat ka Allah. Sampai ilmu laduni. Asa berapa? Opat. Tuluy muka syafa, kalima. Bisa gitu ya. Tina ilmu laduni kana muka syafa bisa langsung. Teu kudu make makrifat lah, sabab ilmu laduni ilmu makrifat. Mata sakit ilmu laduni muka syafa. Sanggeus muka syafa pana? Sanggeus pana musyahadah, ngan musyahadah ya dua, makus musyahadah dan makom asil. Musyahadah di dia tajalli. Aya musyahadah di dalam makom arif. Nah, ieu mah musyahadah tajalli kana zat Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kisok itu jadi 7 fannya. Ilmu, amal, laduni, mukasyafa, fana, musyahadah dina makom asil, musyahadah dina makom arif. 7. Makanya musyahadah, Allah merintah musyahadah kana hate, dina salat urang, dina amal saleh urang. Tak kudu arek nepi ka musyahadah teh kudu ngaliwatan eta 7. Ngaji bab ilmu musyahadah ge encan, miksi pikiran musyahadah. Kumaha musyahadah? Pikiran datang piuruk Allah kana hate dina mengenal Allah. Tapi neangan ilmu gitu. Ilmu heula. Malah mun rek dibuktikan kabeh salapan, lain 7. Lamun poe 7. Reka Allah teh kudu ngaliwatan 7 tina ilmu nepi ka musyahadah 7 tahap. Ilmu, amal, laduni, mukasyafa, fana, musyahadah, nama makom wasil, musyahadah di nama makom arif. 7. Kalau jadi tuna ayat. Naon jadi tuna hadir ta'alum. Aya kene. Hiji hadir. Itu. Kedua ta'alum, belajar, mikir. Katilu hasil pada diri lamun. Hiji hadir na pengajian jadi santri lah. Kedua geus jadi santri mikir, ta'alum, diajar. Katilu menang lamun gaji teu mikir buka ilmu mah. Hadir kada hadir. Mau menang ilmu, kada hadir ya mau. Itu. Kada hadir teh Kang lain forum, aduh sia teh forum tah. Berarti kada hadir. Dan gitu. Yang bentar ke molotov. Eling hadir. Ngaji bari eling ka al. Lamun ngaji teh eling, eta teh ngaji bari sare. Ngawuruk ajengan bari teh eling, ngawuruk bari sare. Tadi ajengan ngawuruk 2 jam sare. Geuning nyarita ngalinur. Di mana guru ngalinur muridna tibra atau pingsan. Mulai hebat betul guru murid moal mata kan lalu tedekeun usul kalau tak guru ngalinur. Rek berkah kumaha. Annasu niyamun fa idza matu intabahu. Cek Rasul, manusia kabeh sarare. Di mana maut kakara ngelir. Mun rebuka, aduh teu nyaho Allah. Di dunia mah teu mikir teu nyaho Allah. Can lilir sababna keur sakit. Ari geus maot kakara lilir. Aduh cilaka teu bisa balik deui maot euy. Mun 2 kali mengajaran heula maotnya. Ya geus yakin tanya man rebuka balik deui. Karang ngaji. Nanti bisa ngajaran maut pada sekali di kebege. Oh, cari tanah maut 2 kali. Ayah soten maut 2 kali atau can maut. Aki kubes mautna 3 kali sih. Cek kurang dulu ya pertama can maut. Can maut. Maut. Us 2 jam di monion orang jatuh udang deui, hirup deui. Cek hirup, cenah lupa hirup deui. Lain maut kemarin can maut.
Asup disebut mati suri dia geus leungguh ka makanan tapi anu teh kan hirup deui. Maot deui, kitu deui. Kamari terakhir maot deui. Maot teh 2 kali. Plus maot di dapur. Geus kira-kira sajam hudang. Hudang geus. Korek teh hudang. Ka budakna teh, "Jang. Ieu cenah anu ieu tamu geus disuguhan can." Gitu. Kalau hayang pilah aing ke tengah imah, digotong ke tengah imah. Mau tadi di tengah imah. Eta mah lebih ka dikubur teh inget deh. Mun ka dokter ge aneh, engko geus koma tapi ngobrol inget, "Mang saha?" Apalen teh saha? Anu koma sok inget betul saha? Dina komputer geus koma kau. Tapi kajang, iraha datang ka dia. Aneh aing. Cek dokter kakara mengijal mah kieu. Aneh kan? Cor aneh. Datang tamu, salat lohor. Salat. Ci. Ada tabian tadi mah geus di jama takdim. Saurang encan salat ke masjid. Nepi ka asar di dinya teh salat. Padahal mah melor nepi ka dinya. Aneh aing cenah. Oke kubes betul salat lohor. Di jalan ari geus balik kita teh ngomongkeun teh jeung babaturan. Teu salat lohor kumaha jeung aing salat di masjid tadi ari nu ngadekul jeung aing salah tu tadi. Oh tawatur tapi eta mah lain tuturkeun. Aing geus sugan we kitu ah. Ieu mah anu hebat batur. Nah gitu. Naon cenah tadi? Teko. Pas agan baheula cenah Raden Didi Cijulang cek mama lagi. Mun tamu teu ngarti geus dur tara ini wae teh geus lohor kumaha. Teko tuna. Liau saya mana ini ke masjid. Ngobrol jeung teko. Balik pinahkeun teko na ganti deui ku manehna. Itu. Balas tara ngarahutan hate batur. Balas lembut hatena dan semakin deket ka Allah hate mah beuki lembut. Hampuraan, lembut, hemat. Rasulullah sok. Rasulullah. Incuna teh ngapulan tongan mun datang Rasul. Itu. Siti Fatimah putra istri palinutan we ka Rasul. Balas bager. Lamun boga aki galak mah cadu gitu. Keur ulin, walah aya aki kabur. Itu. Lamun budak beda pilihan jeung urang. Disebutna nakal urang apa? Saking naon hatena kasar. Ari Rasul mah teu. Urang ka nonton TV, dipinahkeun ku budak kana Doraemon. Urang keur main bola Liga Itali. Dasar anak nakal. Naon? Dan anak nakal. Itu bukan anak nakal, cuman beda pilihan. Itu mah anak-anak. Disebut nakal orang main bola menjadi kolot itu mah tersebut budak. Lain nakal beda pilihan. Ulah nyebut anak nakal. Orang suka amak ke budak ulah kan. Dasar budak pisau, geus mulang mereskeun kolot ieu. Ulah. Tak kudu apalah hadis Rasul anu nyaram amak nya. Tak lamun aya guru amak bacakeun hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqjub. Rawahu Bukhari. Gitu bener. Bapak amok datang-datang. Ulah amok sikenya. Baca aku udah ngeuata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqjub rawahu Bukhari. Terawan gitu. Cuk Rasul tidak boleh marah. Menghukum boleh, marah tidak boleh. Nah, wayahna dicabut uang jajan. Da perjanjian mun teu sakola dicabut uang jajan ti lahor bi kaburitwan. Tapi bari ceurik diusapan balas karunya. Kehe dision. Jadi sionan budak teh. Itu lamun anak-anak taat ka anu jadi bapak karena sieun, eta bapak gagal ngaranna. Jadi taatnya lain karena sieun, karena mengidolakan. Hayang hirup aing kos bapak. Oh, banyak. Di saat kita diidolakan anak, selesai urusan.
Di saat kita diidolakan santri, selesai urusan. Itu kudu hahau. Kok buat pengajikan murungkut budak nyungsem. Jika membaca hadis Rasul, pak kurang ngaji cuka kang latak dob rawahul Bukhari kapangin tuh tewangi palingan bapak mah amek-amekan di mah amek-amek karepun aku majikan pak salah alamat rek jadi preman mah tuh rek jadi jagoan mah elekeun preman di terminal amek-amekan di masieun anak majikan teu disebut jagoan lah. Jadi marah tidak boleh, menghukum boleh. Kurang itu juga supaya amok dong. Semakin makrifat ke Allah, semakin lembut hati jamaah. Jadi menghukum itu ke istri nusud. Untuk peporongos. Cicing saya itu, aing cara di dia. Kudu dia reheng kieu mah. Lain gitu. Lamun bisa mah teh bukan hese. Lamun salah terus hayang ganti. Gitu. Ayeuna mah kudu diajar lembut hati setik-setik. Jadi mun salah teh ya kurang dipapatahan. Ya nya wayana sare di ditu. Lain tega akang teh ada balas watir we ngarah anjeun teh jadi istri soleh. Beri curik diusapan titah misa sare. Amat kenal Pak Majikan. Ya, hei, siap cicing itu. Mikir, nyeri hati. Tadi hukum tapi bari nyeri hati. Jadi nggak hukum mah boleh, tapi orang kudu lembut ya. Geus tung misa wayana sing ridonya akang geus teu tega, ka masih sebenarnya. Bari curik. Rek hukum Pak Majikan. Moal jadi huru-hara moal. Lamun poporongos nyarekan mah wah kayak pamajikan we sare mikir ganti wae ku insyaallah gitu. Oh. Jadi semakin marifat semakin lembut hati mah. Rasulullah sallallahu alaihi tara amak Rasul amak maulah. Amak teh ngarusak akal. Ari akal teh hebat. Lamun jalma sukut akalna hebat. Allah mere akal ka jalma eta teh mutiara kehidupan, akal. Pinten berlian, nu mahal hargana. Dibere akal. Tak akal teh ruksak ku amak. Nu pinter ge amak mah jika belego ngomong lagi. Nah, so. Aya jalma anu kasep keur amak kasep ge aya. Oh, rupana ge jiga mau amak. Oh, jalma kasep balas amak. Oh. Nu kasep ge digoreng patut juga mau rupana di amak. Mata cik Rasul eta teh hadis Rasul. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tagdob rawahul Bukhari. Imam Bukhari nu ngeriwayatkeun lagi. La amak. Jadi mun hukum ulah teh bari amak. Gitu. Oh, ini mah teh teng jero bari amak mah. Cek murid awas aku aing mun salah. Jadi si lika kalahkeun. Jadi lamun ek ditambahan jadi salapan. Naon hadir. Matak aya nur hadir, aya nur ta'allum. Ta'allum teh mikir, belajar. Bener mikir datang diukna pengajian geus hadir bari mikir. Eta hadir jeung ta'allum ngaran. Geus mikir hasil ilmu. Tah. Geus katilu. Kaopat amal, kalima laduni, kagenep lamu kasafa, katujuh fana, kaopat kadalapan, musyahadah nama kom hasil, kasalapan, musyahadah di nama kom harir. Salapan. Entah nu harir. Jadi ku datang lagi karena ngaji mah geus alus. Kakara hadir ngumpul ieu. Nah, nu diaji tadi, teuing udah ka harti jiga. Hadir. Gas. Pan keterangan aja di ditu hadir. Nu hadirna pangajian sakali bari ikhlas niatna leuwih gede ganjaranna daripada salat 1000 rakaat. Hadir. Lain bisa lain beda doi nu bisa mah nu mikir aya doi leuwihna. Nur hadir nu matak
urang kakaraku Allah dijadikan jalma hadirna majelis ilmu nu berkah mah bakal menang berkah. Mimiti nama sare lila-lila mah hudang ngaji teh. Sare teh teh eling hareuteun. Gitu nya. Lain sare nunutan ge sare sia mah eling. Nu teu sare anu teh eling sare. Kan ari sare teh eling. Sare jeung panah teh hampir akur. Beda setengah. Lamun panama tajali ka Allah, teu eling ka makhluk. Ari sare mah teu tajali ka Allah, teu eling ka makhluk. Sare mah. Sare, gini teu keur manggul ngomong, manggul awi, diluwung ku gurudukan, keur sare lamun keur teu eling. Geuning manggul ngomong, ngalinur. Ek yeun kanang hayam pasti diingu hayamna, teu berkah da anu nyieun kanang lege ngalinur. Paham kan? Paling anggus jadi ayam dijual beak pakai meuli udu. Hese disedekahkeun ka masjid ampun, tinggal mereka pakai judi, pakai ulin lancar. Nyen kana ayam yang ngalinur tidak. Keur ngalawina ngali pakai eli. Luruskan dulu nih ya. Itu. Luruskan niat. Boro-boro ngawuruk deh. Teh eling ka Allah mah keur ngawuruk lah keur sare malinu. Anu disebutkan kalam dina ilmu nahwu seuri syaratna sisok. Apa? Lafad, murokab, mufid, wado. Kan disebut kalam. Lamun Allah wa hiji, lain kalam. Teu disebutkan kalam cik ahli nahwu. Ieu mah tungtung bil wad'i di logatana sok bahasa Arab. Bil wad'i kalam bahasa Arab. Poin. Padahal jangan lafdi dan alamana. Di mana ngomong dituju ngomongna. Eta bil wad'i ngaranna. Nyebut Allah bari eling ka Allah. Nyebut Allah bari tajalli ka Allah. Karena akbarna Allah, karena ilahiyahna Allah. Eta kalam. Kumaha mah Allah, tapi teu tajalli karena ilah Allah, ngalidur. Lain ngucapkeun lawan Allah, lain omongan. La ilaha illallah pan kalam. Kalam lain cek mana lain non sama la ilaha illallah keur teu eling ka Allah. Sare bil wadin teh. Lapad murokab mufid dengan teu bil wadin. So. Lapadna aya artina. Eta lapad asadul mustamilu benar la ilaha illallah. Murokab ngarangkep la ilaha illallah murokab. Mufid ngan bil wadin teh. Kulantaran la ilaha illallah artinya bari teu nyaho Allah. Bari teu eling ka Allah. Lain kalam, la ilaha illallah teh keur sia eta. Naon ngalinur. Ari omongan manuk kalam lain. Nu ngalinur lain kalam. Da kudu bil wadi. Disejang ngucapkeunana manuk beo, mang ngojek. Ya, so gitu. Qul huwallahu ahad. Aya nu bisa manuk. Eta niat dikir tah, kumaha Quran. Tuh. Mang ngojek, bener rek ngojek. Lain, tadi sejak ngojek, tapi ngucapkan mangojek, lain kalam. Datu bil wad'i kajian lapan murokab jeung mufid. Ada ulang ngalinurnya. Kudu cicing di warung keur ngalinur. Ada, bereling ka Allah. Ta'alum kedua, katilu ilmu. Hadir ta'alum ilmu amal laduni mukasyafah fana musyahadah nama komasil musyahadah di nama kom arif salapan ari hitungan teh salapan kasapuluh mah hiji jeung 0 balik deui ya panggedina angka sabaraha reka loge kudu ngaliwatan angka salapan nur hadir mimiti daek hadir na pengajian kajian ngahadir hartina teu mikir kana hadir teh lain sastara ing sare nya teu mikir. Kedua ta'allum belajar. Jadi benar-benar datang teh belajar. Nomor katilu boga Nomor kaopat amal kana sekali maladuni kegenep mukasafa pana musyahadah nama komasil musyahadah di nama kom arif. Wah. Salapan. 7 atau salapan. Mun hayang teu ka Allah. Ta proses musyahadah teh kadinya. Urang teh diparentah, cek satu diparentah musyahadah. Aya nu nanyakeun, gaji di Bandung. Pajuan.
ahli dalil kudu musyahadah naon. Uluh itu apa ya itu? Disangkana murun ayat dalil anu nas kudu musyahadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a teh musyahadah. Dan membersih tina musyrik jali jeung hobi manu tajalli ka Allah. Mimiti musyahadah teh tajalli nama kaum muslimin. Ujung-ujungna musyahadah dina ahadiyatul jam'i wal farqi. Oh. Eta musyahadah. Hayang anu jelas pisan. Aya pan dina Al-Qur'an kene pan. Unduru madza fis samawati wal ardh. Eta dalil kudu musyahadah ka Allah. Unduru kudu ningali. Ningali lain ku panon, ku hate. Tingali ku sir anjeun sajeroen alam malakut jeung alam dunia hadrat Allah, afal Allah, sifat Allah dan eta madza fis samawati wal ardh. Ieu mah diartieunana, we tampo kumaneh nu aya di jero langit jeung bumi, di luhur aya bentang, di hana loba kaanehan ieu di bumi-bumi. Salah ngartian. Atuh tingali pan aya fi arifi tadrfiyah al-ma'u fil khuji, naon artina? Cai na jero pi tadrfiyah. Cai na jero kendi. Lamun al-ma'u fil khuji, caina di luar di jero. Di jero. Madza fis samawati, tempo aya naon tah sajeroeun samawat jeung ardi. Samawat mana? Alamul syuf, alamul ulya, malakut. Wal ardi mana? Lain bumi ieu, alamul syufla, alam dunia. Tempo ku ente sajeroeun dunia jeung malakut hadrat Allah. Ta eta perintah nyaksi ka Allah. Unduru madza fis samawati wal. Jadi ngalogatan samawati teh alam malakut. Ardi alam dunia. Da makhluk Allah ngan di dua alam. Allah ada makhluk lu berbeda-beda disimpan di dua alam. Bangsa jirim jisim di alam dunia, bangsa nur di alam malakut. Sajeroen alam malakut hadrat Allah, afal Allah, sifat Allah dan Allah. Tijabarut rop-rop mustawan kobartosen au adnama hadrat Allah eta mah kabeh oge. Kan pokok ranjan sajeroen alam malakut jeung jabarut aya naon? Sajeroen dunia jeung malakut aya jabarut, aya mustawan, aya kobartosen, aya adna. Itu ayat Quran. Kalau di dalilan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi datillah. Teu kudu nyahodat Allah, di cendinya ge ulah mikiran dat Allah. Pikiran mah makhluk Allah. Salah artinya. Tadi pakai dalil karena ulah musyahadah. Jawab wa la tatafakkaru fi datillah. Mengaridat Allah bisa dipikir. Alat pakai mikir mau bisa ngoho karena dat Allah. Mikir maka makhluk ke dia. Tak gitu eta mah. Lain ulah musyahadah. Adanya bisa ya dal tafakkar fi khalqi ulama pikiran makhluk Allah we, cong mikiran dat Allah. Ari kitu sanu ditah mikiran dat Allah. Bisa dipikiran dat Allah gitu. Moal bisa oge ditajalian ku hate ningali hate nu caangkeun nur ilahiyah bisa nyaksi kana afal Allah, sifat Allah dan Allah. Alatnya pakai mikir otak ieu mau bisa nganyahokeun Allah. Nengan Allah ku otak sarua jeung nengan amis ku ceuli. Kapan mah salah ngagunakeun alat. Amis sirup teh cicikeun kana ceuli. Wah tuh amis. Bergugat. Kale adanya. Nah, jadi urang teh dititah musyahadah. Geus lah kaburu. Kurang kene waktuna. Tugas kene ka kidul abah can cager doakeun sing damang abah teh nya. Lain mung ka kidul kalau mur sorangan geuning oge. Pan caper pulang anting wae mah. Enak ku ka kidul. Bagi-bagi pangaosan ieu can kabahas kabeh fana taqat bi ilahiyatihi ad-dawiru. Fatah taqat bi ahadiyatihi ke dina minggu nu bakal datang bersambung lah. Wah yang apal ina kabeh ari kitu minggu hareup moal ngaji deui. Penting nu geus dipaham ku urang, nu Allah geus maparin ilmu ka urang sing berkah dunia akhirat. Ulah wa kadimautan salagi can jadi ahli usul maka Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad liman qad wajada rahmat sinarang salam mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar.